Ah cenah bisi dipentan 50 juta api-api we dibejakeun teh payu 100 juta ta eta mah nipu nya ka asup. Ari kitu mah da ari gogoda mah nya aya wae boro-boro dina anu jutaan kitu urang makan dina anu 1000 2000 oge getek lamun teu nipu teh. Jika dinawan di pasar-pasar anu eta teh ning anu teu balener nya da anu balenerna ge seueur sabaraha ieu 10.000 8.000 aduh can kenging jang ti ditu ge sok saalit ewang we 85 puguh geus batian eta oge nya tah sapertoskeun kitu teu pira ngala 1000 2000 tapi daek ngalakukeun riba. Ari kira-kira moal dijual mah teu kenging dicampuran aduh can kenging ulah ngobrol kitu entos we 10.000 8.000 moal nya ulah can kenging ti ditu nage eta teh kenging di buntutan kuno kararitu da eta teh sok naon sok refleksnya terkenal we anu jago ngobrol mah tukang naon tukang obat ya tukang obat di dieu mah tara aya nya baheula masa aya di cenah mending anu ngobrol nu raweco terus we urang teh ngahuleng we kieu apal-apal meuli saperti ganu kitu tah hipnotisme teu kenging ngajual barang anu batur anu ku urang oge can dipeser sawaun kana akoron au goirohu adzina pihil bai'u amla rek diizinan atawa henteu nya sanajan kieu da beureun barodo anu boga taneuhna teu ngaji anu katitahna teu ngaji urang boga taneuh 100 bata naon belilah 100 juta sanajan dina buktina teh geus ku urang di naon dijual menang 150 juta ngan ka manehna mah 100 juta heulah sok nu penting mah urang mah duit 100 juta kan sok kitu nya komo ari nu keur butuh nu penting mah duit nu penting mah sakitu we ka urangna sok kumaha mah rek sababaraha ge bari eta nu dijual teh can dibeuli ka urangna anger eta oge nya pilarian jalan anu leres rek diijinan rek henteu atau mustari asamna amla wa hujjatu dzalika marwa hakim. Qala qultu ya Rasulullah abta'u ay ashtari hadhil buyu fama yahilu li wa ma yahrumu alayya qala ya ibna akhi la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu wa illatuhu du'ful milki. Ieu dasarna kateranganana hadisna anu teu ngameunangkeun ngajual barang anu ku urang can dibeuli geus dijual ka batur. Sanajan anu boga barangna ridoeun atawa ngizinan. Tebu sabaraha aslina ieu teh? Tos atau CF logatna ge nya. Simpulkeun heula lamun dina emas bade ngajual emasna tembongkeun sahingga kudu aya tampan tinampan lamun bade nukeran emas ukuranana kedah sami sanajan nu hiji kolot nu hiji ngora sareng teu kenging leuwih naon silih leuwihan lamun nukeran dina kadaharan eta oge sami teu kenging silih leuwihan lamun jenisna sami jiga beas jeung beas ngan nu hiji IR nu hiji ketan kajaba lamun beda nukeran beas ku jagong beas ku uut beas ku naon gandum teu aya gandum mah di urang mah nya eta mah mangga beas 1 kilo jagong 5 kilo mangga eta mah sabab beda jenis. Anu kadua teu kenging ngajual barang sanajan nu bogana ngizinan ku urang dijual heula ka batur bari barangna masih keneh
nu batur sakumaha dina jual beli ti payun syaratna teh teu kenging ngajual barang anu batur sanajan ngizinan. Urang nginjem naon, nginjem pacul dijual 1 juta. Duh pacul maneh teh dijual, naha make dijual, tapi 1 juta payun lagi. Heuh atuh bae. Tah, sanajan untung tapi barang nu batur keur dijualna teu kenging doraka. Mungkin wae dina segi nominal, dina segi kauntungan mah untung mang lipat-lipat, tapi hukumna doraka. Lamun di dieu mah riba. Wayah rumu bai'ul lahmi bil hayawani. Kantun jujualan bangsa daging, bangsa sato, bangsa kulit jeung nu sejenna. Wallahu a'lam bissawab. Robin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihan lana wa qarabati lana fi dinina wassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limi anta ruzuqana wa anta ruzuqun abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian